SMP Terpadu Al Istiqomah. Ayeuna baris ngagelar ini kabudaya Sunda dina mangsana masrahkeun tawis cacap nampi atikan di ieu sakola ka nonoman-nonoman anu ayeuna alhamdulillah parantos rengse ngalap ilmu di ieu patempatan. Ayeuna parantos cacap nampi atikan, ayeuna baris nampi layang siloka anu baris disanggakeun ka ayeuna. Baris digelar dina rene kabudaya Sunda dina dangat ieu. Sugri para wargi sadayana supados teu nyangkolong kana waktos ieu acara karesmen adat pangbagia kanggo nonoman anu sejak miang sejak nampi pamasrahan layang siloka tawis cacap nampi atikan di SMP Terpadu Al Istiqomah sejak di kawitan. Ini kedua lagi sejak kali ringgang tingkas Andri miring kesuping keperang mabang kudana hindari ini kabudaya seni.
yang nang mojong bejo. Udah, tidak apa-apa belum. Aduh kasih, mari segitu berapi. Aus. Mayang di kegiatan sampai dapat saya sabu kambieu ka sini kehela atuh ieu di kerakenangan heula senal beda adik sorana mah geus aya ka dieu kehela atuh ieu senal teh di mana Meski orang bagiakeun dia orang bagiakeun sampai ka Martin
senangnya kanono mana di orang tercacap nabi atikan di SMP terpadu artistik ayeuna sejak nabi balayan suroka kali cacap nabi atikan di bapak mewah kubur anu janten moka anu dua raswae naik ke pepanggungan anu sanesna mangga gerak dumeheus kanu janten ibuuna atanapi kanu janten sepuhna sok dumeheus ka sepuhna masing-masing sejak mundut tutur kali hendak pandoa tinu janten bapak mewah ibu guru oke tinu janten sepuh-sepuh nu garandang anu garelis poe ieu poe pamungkas pikeun hidup cacat napi atika hidup dididik supaya ngarti diajar sakana pika bisa ayeuna geus bangsana jengkar tapi pepeujeun kasep geulis anaki hidup tong indit bari teu pamit ngaleos ka wasnu pundung ayeuna hidup kunjungan kalau janten bapak mewah ibu guru nu geus ngating gadidik hidup salami 3 tahun labina ayeuna hidup geus cacap napi atikan mudah-mudahan bisa jadi bekal pikeun hidup dina ngambak sagara atikan anu anyar bapak ibu guru abdi sadaya abdi ngangres lebeting ati kekeingkeun ku angin lirih gorejak sadarnya rasa lamun kendut kabudita bangsa 3 tahun kapengker abdi tos dijajab kaya sakola ku janten bapak sareng apa abdi dina kaayaan dengar tidak aya bang bisa tapi selama 3 tahun abdi tos diatik dididik ku ibu sareng bapak guru di dieu abdi sadar hati abdi sanestina poe kalbu abdi sanestina batu abdi parantos kegetrik kegeing hati kepentak mamaras rasa ku bapak sareng ibu guru nanging ayeuna mah abdi tos ngartos sareng karaos pisan geuning panggetrik ti ibu sinareng bapak guru teh estu unggul pandiri kanggo diri abdi anu nuyun abdi sadaya kana jalan lurah ayu abdi yakin ibu kali bapak saparang kanca ngatik sareng ngadidik abdi sadaya pinuh ku kaweninggali limpah ku karasa kanyaan lebet ku galeuh kadeudeuh anu perusumani bapak ibu hapunten abdi ku karumaosan abdi anaki cipat awaki disaksi langit nucaan lir saana hate ibu jeung bapak guru dina daget ieu bunga anu tanpa tanding nyasian hidup manjing sawawa bapak kali ibu guru sadaya bunga terbatas banget bageur hidup ayeuna geus dina kanan lawas mawa kamenangan
lalayang geus dijagrakeun baris barengan pikeun hidup ciciren ngagem pangarti. Sebalikna ti eta ibu sareng bapak guru inis ku bisi rempan kusugan teu bisa nerunan kewajiban ngadidik ngadidik hidup nepikeun kaudagan hampura kasep geulis anak. Bra anak ieu maka yatna hidup geretandang kade lali ka kemang wadi maka ngadet pasing ajeg ulah begitu kalali tidak papagon ilahi bra maka bamia selawas cekap kasih tulis anak ini salin kami jantan bapak ibu guru sultannya rangkul tidak hapun tenang tidak tidur anak sebab kia anu ngatik gadidik hidup selama 3 tahun lamina bagus rangkul oge sepuh-sepuh hidup bagus lamun ti aya sepuh hidup anu ngajujurkeun hidup bageun hidup moal nepikeun ka junun sakola 3 tahun di ieu SMP Terpadu Al Istiqomah. Alhamdulillah sungkeman ti janten murang kali anu ayeuna bade ngantunkeun ieu sakola parantos rengse salajengna ieu murang kali teh baris nampi layang siloka tawis cacak nampi atikan kenging penten hiji medali alumni anu baris dipasrahkeun ka ieu nonoman.